Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tuturkeun nya kusadayana boh nu dihandap, nu di luhur, nu payuneun, nu gigireun, aya nu ketangkalan eueuh ya. Sok jiga dina stadion mari ngaji nyalalenyapan senti kebrus jiga si Demian dina SCTP. Jangkung itu kan anak teh kan seumur hidup kakara naik panggung 8 meter sih panggung. Can pernah ceramah nepi ka Simkuring angkat ke Kalimantan ke Malaysia bahasa nyunatan si Upin Ipin da panggung teu panjang-panjang tinggi. Pantas tukang son teu ngobrol-ngobrol meureun sieun maot tadi mulai nyapa. Jadi gawi tapi tidak aman jika namanya dan can aman sote. Abah rek di mana di Lahun awewe puguh di Lahun atuh cing teu kumisan mah di hana. Tuturkeun sarerea heulanya la ilaha illallah la maujuda illallah. Dihandap tuturkeun la ilaha illallah la ma'buda illallah. Aya nu di kolong panggung oge wah ikanang dong kerwiridan jadi efikasi dia nanti nggak lupa aja ayo torojol di hadapan panggung segala dia tuturkan deh la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maksuda illallah. Ulah ngalaunan atuh beuki lila beuki widirnya beuki tadi mah tarik mimiti. Tong ngalaunan angerkeun tanagana. Bismillahi masyaallah. Jang, eta tong muka kitu mending ngahebos ka dieu. Datu diomongkeun ka ciri dia tuh. Ulangi. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum fa bi ni'matin fa minallah. Naon jempe aja? Oh panjang teuing. Ece mah ari dibere jaran goyang katalar, ari dibere wiridan teu apa. Mah oleh kan deui panjang teuing pondokan? Atuh mah jadi budak. Bismillahi masyaallah.
wa ma bikum fa bi ni'matin fa minallah. Sakitu cukup. Loba paminta pisan hirup teh wau encan paminta. Kan bayar tuh ada kakolot. Tulikeun? Tulikeun can beres. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Amin aja lain dituturkan. Ada si Upin Ipinnya panas ditungtungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Kalau kan nuturkan aja. Di dia mah kalau toge cara rek. Mendingan deh. Da urang teu bodor kan euceuk pika seurieun nu nonton. Lain abi nu pika seurieun teh kalau ka euceuk ieu. Nya tuturkeun nu tadi ayeuna mah aminan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Gitu. Sholatan tulqi biha ruba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafikin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Ayeuna tuturkeun Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Nah, eta mah doa jang ece nu bieu mah ayeuna jang doa nu boga hajat. Nu hajat di dieu teh pan teu aya sanes ngulem simkuring ngumpulkeun ece ngulem para kiai ajengan sarerea teh hayang didoakeun ku sarerea. Itu matak simkuring sadar diri sameme simkuring nganepikeun naon anu dipimaksud simkuring ngadoakeun heula ceuk. Da ayeuna hiji ngariung di dieu teh cek tadi oge di henteu-henteu teh dina raraga walimatul khitan ejeung dina raraga 100 dintenna almarhum saha Aditya Rizky Fadilah Suherman. Adityana nu ngantunkeunana lain Suhermana kade aya keneh bapak nama tong alenya kayak urang jelaskeun di hareup. Tadi nama mau ngajelaskeun ieu ngan teu dibejaan dina telepon ajengan bahwa ieu teh sakalian 100 hari. Ari bieu di asongan kertas teh 100 harina cenah wayahna terangkeun oge ieu teh kumaha teu mere PR heula jeung disekak seterkeun abdi ajengan. Bari ujung tadi cek pangersa ajengan ke diterangkeun cenah kumu balik atuh rek ngapal rek nerangkeun meunang ngapalkeun meunang sabulan ujung ngapalkeun teu jadi rek dipidatokeun ayeuna teh. Da dibere tugas anyar. Tapi didinya tantangan jadi mubalik teh lamun teu bisa kitu jadi mubalik moal kitu jadi mubalik bisa dipajarkeun ajengan tekstual. Ayeuna mah urang ngaji sesuai pesanan anu ngadadak we. Ngulem nama geus lami teh 2 bulan. Mere PR-na ngadadak. Bayaran kade ulang ngadadak siapkeun. Bisi lain naon. Ayeuna urang kakara seuri maneh mah batur geus seuri tadi budak saya. Bodor geus teu rame maneh kakara lucu. Si Dono geus maot kakara lucu. Urang doakeun heula nu masih jumeneng nu nembe dihitan Cep Lutfi Sa'ban Pauji Suherman. Urang doakeun sing janten urang kali soleh amin. Tuturkeun Allahumma tawil umrohu hartosna mugi Gusti manjang cicing atuh pandek dijelaskeun anu dibaca bareng dieu teh. Orang dia masuk piambekeun pisan. Hek bedakeun mana nu kudu dituturkeun, mana nu kudu didengekeun. Ece lain cungar-cengir mikir.
Sebalikan deui Allahumma tawil umrohu hartosna mugi Gusti manjangkeun yuswana kacep lutfi amin wa sahih jasadahu mugi Gusti nyehatkeun kana badanna cep lutfi amin wa hassin huluqahu mugi Gusti ngahadekeun ngaaluskeun kana akhlakna cep lutfi amin wa absih lisanahu mugi Gusti ngapasehatkeun ngajentrekeun ngalancarkeun kana lisanna cep lutfi amin wa ahsin sautahu mugi Gusti ngahadekeun ngaaluskeun kana suantena cep lutfi minimal sapertos ajengan tadi nu ngaos sholawat saena teh minimal sapertos teh Yuli nu ngaos sholawat saena teh gitu ari ganteng nama ulah juga ajengan da gantengan abdi ai suantena mah saya ajengan punten we da memang kitu kan liqiraatil Quran wal hadis sae suantena jag awakna pasehat lisana teh jang naon teu aya sanes khusus utami nama jang maca Quran jang maca hadis jang ngamalkeun Quran jang ngamalkeun kana hadis amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beres Pak Dadang didoakeun anak ayeuna mah tinggal serah terima amplop. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para ajengan sadayana, wabil khusus Pusim Kuring kalayan wasilah anjeunna pangersa Bapak Ustad Wawan sim kuring mah ngaabahkeun teu naon euceut Ustad ajengan kiai teh sok kadang-kadang boga ngaranna masing-masing. Nu hareupeun ece cek batur mah ustad cek baturnya teu rumah saja di ustad ngan ku batur sok di ustad bahkan kadang-kadang cek batur mah ajengan meskipun ilmu mah ngan satai kukueun ajengan di dieu meureun di lemburna mah teh sugan disebutkeun ajengan di lemburna mah teh disebutkeun ustad sugan di lemburna disebutkeun al mukarram teh disebutna teh amang lain monyet kade ece mangan ku gelantung bukti tina sim kuring ustad ajengan kopi jeung sagala pake mereka disuguhkeun ada eueun jogoan aja mah berarti aja lain aja nuhun ini ngaroropet atuh ngarerepot segeur dibere susu kieu teh ada beda jeung susu nu di imah aja susu di imah mah tara di gelasan nah sudah siri juga nu ngalarti mah susu di imah mah kan andotkeun nu budak abdi nah. Jadi gitu sim kuring tah kapang ngerasa ajengan Pak Ustad Wawan untuk nyebutkan Ustad abah we jadi ulah nyeri hati disebutkan abah da kitu bisi ajengan nu teu ngaustadkeun loba lah ajengan teh disebut ustad ge da eta teh teu ngurangan rasa hormat tinu manggil kana manggilnya cenah anger